أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Asa karek we kamari, ayeuna geus datang deui. Nisfu Sya'ban geus kataji, wengian ampunan Gusti. Hayu urang ngadaroa ka Gusti Allah Ta'ala, jeung menta pangampurana tina rupa-rupa dosa. Lobakeun istighfar takbir, tahmid sholawat jeung zikir, hatena sing bener hadir, ti ayeuna urang mikir. Yu urang silih hampura tina salah reujeng dosa, kanu jadi ibu rama tatangga reujeng baraya. Dina wengi nisfu Sya'ban ditutup buku catatan kabeh amalan, diganti ku nu munggaran. Hayu urang ngadaroa ka Gusti Allah Ta'ala, panjang yuswa rizki loba, takwa ka Allah Ta'ala. Panjang yuswa rizki loba, takwa ka Allah Ta'ala.